Pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub, wakila ka Kangjeng Nabi Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ente? Ana dari langit. Jangan main-main loh. Iya, saya betul dari langit. Lasar Nabi. Duduk. Iya, benernya nanti langit, malaikat berarti. Mau makanannya nak. Roti, korma, susu, cai, disuguhan. Duduk, kita sama-sama makan. Itu kudu diomong kok dites wae ku Nabi. Kayak Nabi Ayub langsung seribit. Silakan. Cicing bae nya. Enggak saya. Itu tuh kormanya. Ini korma mantap ini. Kanjeng Nabi Ayub nyokot, ada har korma gitu. Nyana tetep bae cicing bae. Ganti cai, kopi. Set. Kanjeng Nabi. Silakan kopinya, Pak. Saya enggak. Emang ente dari mana sih? Saya dari langit. Coba makan dulu. Oh enggak, saya kan malaikat. Saya enggak pernah tidur, enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah jima. Sanggeus dites bener, oh berarti bener ya malaikat ya. Sekian aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Kanjeng Nabi Ayub, kuari boga tamu malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mapan tamu teh calo. Jeger tamu teh sandu mabok ka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi tak mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh anu sekarang itu mah cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih? Saya pencabut nyawa. Oh, Nabi Israel malaikat Israel betul. Masya Allah, enak ya, malaikat sekalian ka dia. Naon cek kula mah silaturahmi doang ka dia. Teh, aya teh si nyabut nyawa, tingkah nyabut nyawa ente. Waktu nyabut nyawa, jelema akur bae apa henteu? Atuh henteu, cek cenah teh beda-beda. Maksud beda-beda kumaha? Ai kanu soleh mah kieu rupana. Ai kanu maksiat mah kieu, ai ka munafik mah kieu, ai ka kafir mah kieu. Nah, coba. Coba hayang nyaho coba. Coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh. Itu menang dipraktekkeun. Kos itu mah tuh engke bae cek malaikat. Henteu mah hayang deuleu doang. Ih, sok pake lalagaan lagi. Teu bisa pake lalagaan sama kos kitu mah cek balik malah silaturahmi doang. Henteu mumpung ka dieu. Mumpung ka dia kekeh jasa atuh kudu bebeja heula ka Gusti menang apa henteu sok bebeja atuh di dinya nu bebeja henteu bebeja we kitu. Nabi Ayub hayang nyaho gitu cara-cara rupa ketika nyabut nyawa dinya bae sieun atuh henteu ayu bebeja bae geus ka ditu tuh LDF bebeja malaikat. Ya Allah ya Rabbi aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu naon muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul. Abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aibrak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna yang ningali diizinan teh ku Gusti. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'lamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzil
ma anzalallah walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Allahu a'lamu bimuradihi wa min wa man azzamu lan utaisa paman ala adun tegese orana kang suwiji azzamu iku kang leuwih zalim mimman iftaratini man saking wong kang gawe-gawe man alallahi ngatasi Allah kadziban ing goh bid'ain nubuwati kalawan ngaku sifat dari Nabi walam yunabbalan oleh orang ada yang angkat dari Nabi yasiman au qala ta'awajab yaman uhiya ilayya dan wahyu kenapa ilayya maring insun padahal walam wa ilayhi syaunan oleh orang dan wahyu akan maring manapa suwiji-wiji nuzilat bi Musailamah dan turunkeun ya ayat ing dalam ki Musailamah wa man qalalan wong kang ucap ya man saunzilu wa mimman lan saking wong kang ngucap wa mimman lan saking wong kang ngucap ya man saunzilu ing lapad saunzilu besok bakal nurunkeun isum islama unzalallah ing umpamane barang kang nurunkeun sapa Allah wa lan utawi ya man qala iku al mustahziuna kang ngaguguyan kabeh qalu ngucap ya mustahziun laun nasya ucap-ucap ing lapad laun salam mengersakeun isun agung isun sadaya lakul namistah lamun kersa ingsun sadaya maka ngucap ingsun sadaya mislah hadza ing pamane ikilah Quran walau tara lamun ningali sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad idza zalim mendawatune utawa kang zalim kabeh mazkuruna kang den tutur kabeh tiga barati ku tetep ing dalem sakeun utupan sakaratul maut tegese sake maboke maut wal malaikatu basitu aidihim hale utawi pirang-pirang malaikat iku kang mukul kabeh ing pirang-pirang tangane malaikat ilahi maring zalimun bidarbi wa ta'dzibi kalawan mukulan nyiksa yaquluna lahum ta'nifan ngucap ya zaliman kabeh lahum kadue itu yaquluna lahum ngucap ya malaikat kabeh kitu lahum kadue zalimun ta'nifan dikena arah-arah negor akhriju wa tawakkalna ala bendu makhriju metuakan sira kabeh anfusakum ing pirang nyawa sira kabeh ilaina maring ingsun sadaya nak doa darepan tang genggam ingsun sadaya ing anfus al-yawma tujzauna azabal hunin dalam dinai kitu tujzauna dan balas sira kabeh azabal hunin siksa kang hina al hawan tegese hina bima kuntum kalawan barang kang ana sira kabeh yaquluna iku ngarucap sira kabeh Allah ingat Allah ghairul hakim lian kang bener bidawan nubuwati wal ihai kadziban kalawan ngaku dari sifat nabi lan den wahyu akan kadziban alegoro wa kuntum lana sira kabeh anayati saking sakayat Allah tastakbiruna iku kang gumedhe kabeh tatakabbaruna tegese kang gumedhe kabeh anil ibani saking iman biha kalawan ayat wajah bulawo lan utai jawab lawo iku lapad laro aita amron pazian maka yakti ningali sira ing perkara kang banget ing perkara kang banget
masih keneh nyaritakeun tentang pacekcokna Kangjeng Nabi jeung para umatna jeung para kaum-kaum kufar. Dakwah Kangjeng Nabi ditentang ku para kaum-kaum kufar. Kangjeng Nabi dakwah dibere mukjizat ku Gusti Allah bentukna Al-Qur'anul, tapi tetap baik kaum teu iman ka Kangjeng Nabi. Tak ulah kaget lamun kuari urang kos kieu geus alhamdulillah hirup di akhir zaman tahun 2013 atau tahun 1423. Tak eta teh kuari urang ieu masih kene aya nu salat, aya nu puasa, aya nu ngaji. Aya kene anu nyekelan tageuh kana agama teh. Embung ridit, embung mabok, embung zina, ieu teh geus alhamdulillahirabbil lantaran geus akhir. Ambalaya Yahudi, ambalaya Kristen capek nyana dakwah. Terus dakwah melalui perang. Terus bae capek nyana. Merangan Islam teh capek, hayang jadi Yahudi, hayang jadi Nasrani lantaran nyana itu sakit hati ku Kangjeng Nabi. Yahudi berceceran di Madinah kemana-mana ketika Kangjeng Nabi dakwah di Madinah. Nyana hayang males walaupun aya nyana keberhasilan dengan caranya di manage nyana milu di aturan pembangunan. Teka rasa ku urang melalui pelita di Indonesia repelita zaman Orde Baru mulai berkembang kuari melalui pembangunan tatanan kota, perumahan. Lamun urang ningali BSD nu baheula teh aya masjid nu baheula ka mana? Kuari jadi Sumarekon, kuari jadi Alam Sutra. Masjid teu kadeuleu di mata urang, nu kadeuleu gereja. Sakedeung deui Pasar Kemis terus Kendal ka ditu kuari mah huhahe lurahna salin ganti mobil. Kitu keneh calo-calona, kitu keneh masyarakat nu berkecimpung di urusan pembebasan, nu nyieun imah kendaraan, meuli mobil dan lain sebagainya. Engke bakal ka ditu perumahan nu urang bakal terisolir. Ku ayana Alam Sutra geus ieu bakal leuwih tibatan eta. Nu jelas bakal aya mall, gereja, deuk kumaha nu ngabangunannyana nu ngeusiana mayoritas nu mareulina orang-orang Nasrani. Urang kaluar ka dieu ka sisi di pager teu meunang neuleu-neuleu acan. Luhur pagerna ge. Hina urang bangsa Indonesia nu boga urang tetapi urang okos nu namu. Geus kos kitulah. Ditingker urang teh tingali ti mimiti terus ka ditu tuh. Oh, mall nu gede teh naon nu di tol teh eta ngaranna. Anu urang mah embung ka dinya na ge. Ka dieu terus ditingker terus bakal aya tol. Teu kadeuleuan moral bangsa Indonesia. Urang asup ka BSD geus sia-sia aing-aing, asup urang ka Alam Sutra geus sia-sia aing-aing, lu asup urang ka Sumarekon geus sia-sia aing-aing, asup urang ka SMS ge eta teh geus kos kitu engke di dieu. Endeu kumaha coba pemerintah urang atuh lemah sakitu ayana nyana tuh terus bae tah secara fisik memenangnya walaupun secara batin mah tuncah kan urang atupan sakikieuna bae asal dibere duit jangan bangun urang ngaseuri
geus sakitu encan anggeus lamun geus beres ieu bakal terus ka Serang geus mulai dipermasalahkeun ngan daripada Serang Rangkas Bitung heula Rangkas Betung kuari dipermasalahkeun metropolitan apakah pindah ka Rangkas Bitung apakah henteu apakah dipindah apa henteu metropolitan Jakarta teh dipindahkeun masih diperhitungkeun kamari ge meeting di Jakarta soal eta bae kula eta antara jadi jeung teu saya teu percaya ka aing ya Allah hese aing hayang dipercaya soal eta hese lamun dicaritakeun mah tokoh-tokoh jeung jenderal ku kalangan moal eta lah keur ngabahas tentang eta tentang sabaraha perbeterna nu geus aya sabaraha penataan geus datang ke penataan kota luas dan lain sebagainya ya Allah ya Rabbi terus asal geus eta jadi henteu ge ayeuna mungkin 5 tahun ke depan dan selanjutnya pasti geus diperhitungkeun ku negara rembet ka Serang ka ditu terus di Pandeglang memeh jadi metropolitan pindah ieu geus aya pembangunan perumahan di ditu geus aya gereja di Pandeglang mun baheula gedung film bae ge diulah ku masyarakat Pandeglang ternyata di perumahan geus aya gereja gitulah cara berjuangna Yahudi jeung Nasrani Masya Allah eta keur caritanya nyerang ka urang tapi deui di samping eta serangan-serangan Islam terhadap Yahudi loba di Inggris nu asup Islam loba di Jerman nu asup Islam loba di Amerika na sorangan nu asup Islam loba urang bae teu pernah berjuang lantaran teu boga wadah pan urang mah asup di organisasi mana bae henteu batur nu berjuang tah kunaon di Amerika kuari aya masjid sakitu gedena hasil perjuangan saha lamun di jantung kota Inggris idinya aya masjid kuari atas perjuangan saha di Jerman aya masjid eta atas perjuangan saha kan berarti anu berjuang Islam ge terus bae atuh urang lapan sakikieuna bae urang mah urang ye di Indonesia urang mah ye Tangerang Serang Pandeglang asal kiaina musyawarah jeung masyarakat urang ngayakeun muludan danana sekian ya cekel ku kiai danana beres bubar teu jaho beakna sabaraha teu jaho sesana sabaraha dikantongan ku kiai asal geus berjuang bae blow on da kiai sesa muludan teu jelas kiai berjuang eta geus kitu berjuang cek kiai aing moal ngaji di ka Cilawas anu nita bohongan aing kasinggung atuh sia teh ya kudu duit muludan teu jelas oh eta urang geus asa berjuang bae duit masjid ambalaya datang ka kuari teh ka mana eta berjuang kos kitu teh berjuang kadadan nyeun masjid di Amerika kadadan nyeun masjid di Inggris di Jerman di Swiss atuh duit-duit masjid amankeun jang yen hulu masjid atuh tah pamimbaran oh ieu mah ribu duit leungit tulisanna mah aya fisikna eueuh geus lah cek nya sok dimerolibkeun geus kitu mah sok diributkeun geus riweuh diributkeun kitu mah geus mulayan dewe atuh panu diributkeun teh eta 50 juta ka mana sudah diributkeun cek nya eueuh mah duitna dibawa ku jurig danyana apaan atau gitu bae terus bae ngan urang teu betah kuari diserang ku Kristen diserang ku Yahudi terus bae nyana terus bae urang nu ngahudang-hudang dina ngahudang-hudangna can wayah lantaran eukeur pelukan pemerintah jeung Yahudi jeung Nasrani jalinanana eukeur indehoy Kangjeng Nabi dakwah ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah sesembahan patung supaya disingkirkeun nu ngaran Uzza Manat supaya dieuweukeun
kitu kene terlalu cinta dunia mangeranan jabatan kekayaan supaya hilang hiji bae pangeran mah Allah subhanahu wa ta'ala tapi tetep bae kaum Mamat ulah sok berani-berani dakwah ngaleungiteun pangeran nu sakitu gua laledai ge hareseun komo teu kadeuleu mad siam udah kamari siam cek aing mah siam meureun edan lepas kajeun kumaha ngomong geus sageudah ahli sihir lah ka Kangjeng Nabi edan lah ka Kangjeng Nabi dijelaskeun kabeh edan Kangjeng Nabi sihir Kangjeng Nabi mah tapi tetep bae tenang bae dan urang selaku kiai pasti loba nu ngaromongkeun di lemur kalem bae dah kitu beres mah duit sholawat dibawa bae kalem bae bawa bae terus atuh teh bener terus tah gitu. Aduh Gusti Allah ese hayang jujur teh ese jasa kabawa ku nafsu kalau kita ulah proposal atuh ja terus bae proposal urang mah silau dengan bangunan silau dengan gemerlap dunia ternyata di jerona kropos teu boga kekuatan mendak jauhan Kristen teh oh hayangin bangunan bere oh hayangin kendaraan bere dunia jadi tipuan agama dijual jang dunia kebelah di nama kaum tentang Kangjeng Nabi sehingga ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi aya hiji jelema nu ngaran Musailamah al-Kadzdzab Musailamah teh urang Yamamah cek manehanana kaum lamun Muhammad adalah Nabi Quraisy lamun Muhammad Rasul Quraisy kula adalah Nabi negara Yamamah kula adalah Rasul Yamamah Muhammadun Rasul Quraisy wa ana Rasul Yamamah ngaku nabi nya cali ti sona Yaman aya deui jelema nu ngaku nabi ngaranna Aswad etak al Aswad al Anasi sarua bae wahai kaum sembarangannya ngomong kitu lamun lain ditokohkeun baheulana nu matak ditokohkeun ge berarti boga kaluwihan nya teh Musailamah kadzab teh pangsugina jeung panggagana kitu kene Aswad al-Anasi nya teh gagah nya teh barahan diimplut ku masyarakatna sehingga nya ngaku nabi Muhammadun Rasul Quraisy wa Nabi Quraisy wa ana Nabi wa Rasul sana tarimbul nu ngaku nabi kudu mantak lamun kamari di Cangkareng anu ngaku nabi teu aneh ngan urang bae isin nyebutkeun anak nabi kula mah urang Cangkareng lahirna Cangkareng isin mah ngandeng lagi komo tama lamun caritana urang Pangodokan misalnya isin nabi urang Pangodokan tukang ngodok meureun tah mah joret lembur delan joret atau lembur ribut di mana ya Nabi diribut lembur ge ribut tuh ngaku Nabi itu bagus atau angke jorenya asa Nabi orang angke kamari aya nu ngaku Nabi orang Cianjur kemudian orang Bandung ya Allah ya Rabbi ngan teu aneh di baheula ge di zaman Kangjeng Nabi aya nu ngaku Nabi ngaranna Musailamah Kadzdzab nomor kedua Aswad ieu ngaraku Nabi sarua nya ceramah leuleuy ceramahna rapi ceramah dulur-dulur kabehan lamun Muhammad ngaku Nabi lamun Muhammad ngaku Rasul terhadap kaum Quraisy ih atuh pangeran mah segala-galana horenganan teu cukup ku Muhammad lamun dipimpin ku Muhammad bae ieu moal beres ternyata Allah nurun ke Nabi deui kula
kula nabi caket lagi Musailamah. Oh jelema narurut atuh ka Musailamah teh lantaran melalui duit. Jelema neuk ka rumah sakit tah. Jelema neuk ngabangun imah tah. Jelema neuk ngawinkeun tah. Percis kos anu endeup calon lurah. Tah. Padahal mah geus tinggal sempak doang. Nyana ge di kamar mah ngageter-geter sial ieu aing. Kos kitu bat. Calon bupati miliaran, calon gubernur miliaran, hayang jadi raja. Hayang jadi raja teh miliaran. Tak ieu teh konsep-konsep model kuari teh ieu adalah nuturkeun Musailamah kadzab, nuturkeun Aswad. Baheula teh kos kitu Asad al-Aswad gitu Anasi teh. Nya lama teu meunang aya budak leutik babagi duit. Aya nonan babagi sehingga disembah-sembah. Teu kudu disembah emang nabi cegeuna ieu mah. Watuh luar biasa dibeli ku nya. Aya jelema nu ingkar kana kanabian Musailamah kadzab didatangan ku nya. Kurang naon? Ieu nabi. Harta aya, Muhammad ona miskin cek nya teh. Dek deangan naon deui? Mecahkeun permasalahan. Ayo datang ka dieu pinter Musailamah kadzab teh atuh. Waktu moal ngaku nabi nya lamun teu pinter mah. Nah, kabelah dieuna ieu lantaran pengikutna loba sarua bae. Ternyata caknya nabi nu bener mah ieu. Muhammad mah palsu. Muhammad mah palsu tah mah. Nabi nu asli mah ieu Musailamah disona Aswad sarua bae ieu nabi nu asli mah. Waduh kadenge kabar kenabian Musailamah kadzab, kabar kenabian Aswad al-Anasi ka Kanjeng Nabi ka Mekah bahwa dia mamah aya nu ngaku Nabi Musailamah pengikutna loba, bahwa di sona aya nu ngaku Nabi Aswad al-Anasi pengikutna ge loba. Cek Kanjeng Nabi kapan ari Nabi mah dibere wahyu. Nyana coba tanyakeun bere wahyu tah henteu. Ayo coba. Kaumna nanyakeun Nabi Musailamah. Kapan ari Nabi mah dibere wahyu? Ai Nabi bere wahyu atuh kamu sarua kurang teh dibere wahyu. Setiap nabi pasti boga wahyu. Kula dibere wahyu sarua bae. Ngaku nyana sarua dibere wahyu bae. Masya Allah. Nah iyalah Al-Quran nurunkan ayat ngajelaskan tentang jelema nu ngaku nabi, jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nu buang kawarahna ge buang kawarahna deui. Ieu dijelaskan ku Gusti Allah dina Al-Quran, waman azlamu saha jelema nu leuwih bang kawarah, saha jelema nu leuwih zalim. Allah moal aya hiji-hiji acan jelema nu paling bangkawarat yang paling zalim mimman iftara tibatan jelema anu boga gawe alallahi kadiba ngabohongkeun ka Gusti Allah. Saha jelema nu pang biadab-biadabna pang zalimna moal aya hiji-hiji acan tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah. Pugunyana lagi nanyain Gusti Allah, tapi jangan ngabohongkeun ka Gusti Allah. Eta pang biadab-biadabna pang zalim-zalimna. Nyana ngaku nabi, palam yunabak padahal teu diangkat jadi nabi. Qala tawa ngomong nyana uhiya ilayya kaula ge sarua dibere wahyu walam yuha ilaihi syai'un padahal mate sabakatul hiber-hiberacan dibere wahyu. Nyana teu dibere wahyu padahal jelas-jelas teu dibere wahyu tapi nyana ngaku-ngaku dibere wahyu. Kumaha tah nembongkeun wahyuna. Nyana lamun nyekel kesik di kieu-kieu ku nyana ditinggalikeun jadi emas. Ieu wahyu jaknya. Jadi berarti boga ilmu sihirna pohara jasa.
jelema datang ka anak cerik enak mana boga kabutuhna pohara jasa ya Nabi naon kabutuh maneh hiji aya ngeuning mah nomor kaduana neuk ngawinkeun aduh kula mah ieu butuh jasa kabeneran Musailamah teh teu mawa duit kapangina di jalan butuhna sabaraha sakeat kadieu teh tadang daunan bawa kadieu kadieu kan daunan cokot di kieu cukup sakit molotot kan jelema molotot atuh kuari ge lamun aya nu kos kitu asana panggeulana Cikupa rempang Cikupa jehe atuh kuari ge masyaallah lamun deuleu kitu tercengang urang atuh di kitu gedang daunan cukup sakit atuh geus teu nganabikeun ku nabi ieu mah nabi wah ayu eta teh cenah sihir teh ya disalahgunakeun diwahyukeun atuh moal pati-pati badahanana ngomong diwahyukeun lamun teu boga kamonesan panas cuaca teh bebeja nabi ieu panas jasa eueuh cai oh yang cai geura balik ka ditu deuleu sumur nu aya di sisi imah aya cai ya sarua nyarage atuh boga kamonesan lapor ke Kangjeng Nabi bahwa Musailamah kadzab teh seperti itu lapor ke Kangjeng Nabi bahwa Aswad Al-Anasi teh seperti itu Kangjeng Nabi senyum bae la nabiyya ba'di eueuh nabi deui sabada kaula andai kata aya nu ngaku-ngaku nabi pembohong nah ieu lah dijelaskeun moal aya jelema nu pangbangkawarahna jeung pangzalimna tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah atawa ngomong uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal mah teu sabakatul hiber acan dibere wahyu sanu ngawahyuan atawa tibatan jelema nu ngomong kieu saunzilu misla ma anzalallah kaula bakal nurunkeun sakumaha nu diturunkeun ku Gusti Allah ngageugeuykeun ka Gusti Allah lamun Muhammad dibere Al-Qur'anul Karim nurunkeun Al-Qur'an ti pangeranna kula ge ke bakal nurunkeun sakumaha nu diturunkeun ka Muhammad engke bakal aya nu ngabanding Al-Qur'an teh bakal aya cakena ya Allah ya Rabbi pan eta buang kawarah jasa teu kira-kira eta teh jelema nu kos karari itu jadi lain kuari bet tiba lagi Kangjeng Nabi na aya kene geus muncul nu kos karari itu iyalah jelema anu ngageugeuykeun ka Gusti Allah ngageugeuykeun ka agama Allah ngageugeuykeun ka Rasul Allah yakni ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah kaget tiba lagi geus aya nya ngomongna kieu launa sya'u laqulna mithla hadza lamun hayang mah ieu Nabi Musailamah ge atuh bakal bisa kos Quran ngan teu hayang bae bodoh ngomong sageunahna bae atuh kabanding Al-Qur'an teu gampang kos kitu sapira bahasa ngan lah sakada geus teu kudu main kos kitu wah emang hese jasa lamun geus setan nyulusup ka awak hese lamun geus jurig newo-newo nyulusup ka awak atuh geus hese masyaallah ulah-ulana naon kakara kadatangan ku ahli partai bae ge urang geus silau atawa ku tim sukses Assalamualaikum salam Kiai hadeuna aya di mah alhamdulillah tara ka mana-mana kiai banyak alhamdulillah kula ge resep ka kieu nu teu ka mana teh resep bagus teu ka mana lah ke bagus hese cenah ngan jelema ku ari teh adur-aduran bae ke gade itu ieu ti mana ya abdi ti di jati lah caket teh kana ieu urang mun nyaritakeun nagara cak nya rese ku ari teh urang hayang boga pamimpin nu rada bener we sakiana teh oh bener teh tah aya kitu mah rada bener sakiana urang ngeunangan we aya kegiatan-kegiatan urang bisa lapor ka manehanana junyana itu bisa ngabantu ka urang jalan-jalan supaya rapi budak sakola tuh supaya ngarareunaheun sakolana pendidikan formal jeung non formal teh supaya ku jadi urusan we tah memang kos kitu tah nya
Kula ngaharepkeun ngan cek kula asana aya ieu nu bakal. Waduh. Mulai ngomong aya. Saha kira-kira eta nu bendarana koneng teh ya. Eta lah masyaallah, mudah-mudahan asana neuleuh ka hareupna cemerlang. Waduh. Kiai anu geus asup, kiai anu geus asup, kiai anu geus asup, kiai anu geus ngadukung, malah itu mangan dibere sakadar 10-20 juta ka kiai malah ieu memang nya mah barahan jasa ieu awalan tasa kieu engke datang deui, engke bakal datang deui, ieu mah kakarak perkenalan doang. Engke bakal datang deui ka dieu malah jeleumana ge bakal ka dieu, engke bakal ka dieu. Isi mah kakarak perkenalan bae, kula datang ka dieu mah demi umat bae. Wadah. Eta ya kunti anakan teh ya ngongkos gitu teh amis jasa menang 10 poe datang deh. Waalaikumsalam ye ieu majelis kudu diomean ieu bala locor kieu teu bagus lah mending rak-rak ganti nu anyar iya tuh dana nanti ulah mikiran dana calon pemimpin urang teh kaya nya nama kuari teh ger waduh memehna ge kuari geus daek kabangun komo engke geus si rak-rak bae lah sagede sepir sagede kieu geus tenang kula tanggung jawab geus pokona mah jieu atuh aya bisa mah geus kiai mah cicing si dakep si nuku tunggal tak saan biasa ta tim sukses sial jasa ta berarti kan aya jurigan teh bongkar tukang nang geus tanggung jawab gula kieu pokoknya ngajar geus selalu milu naon. Jadi pemerintah nu peduli teh mang bangunkeun kiaina ulah sok milu-milu ngajar pokona kitu bae cek di rohatna nyawa eueuh bae santrina pokona. Tim sukses eta tolol tim sukses. Bisa jasa. Yes, beres majlis. Cai. Atuh pondokna ieu jacak kula mah atuh tanggung ya pondok lah sapira tiang awi atuh ieu mah geus ganti geus kalem bae sih masyaallah calon pemimpin urang nu Golkar teh ieu mah sakieu mah taceuh ieu teu kudu nyokot duit di pamarentah nyokot duit nyana bae ge dua emang hasil korupsi ieu sokna sial jasa beres geus pondok bagus majelis bagus geus detik-detik terakhir. Waalaikumsalam. Itu ieu calonna. Ieu calon nu kamari direncanakeun teh tah ieu. Aduh, ngobrol. Cerita soal umat, soal membangun. Demi umat. Kiai sok ka mana? Sok ka kendaraanana. Eta atuh. Lah aya ge motor butut. Cukup Avanza teh Kiai. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya jurig jeung setan keur ngobrol Gusti. Allah. Teu karasa. Masyaallah. Kayak kudu dikirim Ngan sementara ieu mah gambaran kajennya. Aing kana mah geus beres mah gambarna mah piicon teh mah. Lamun menang atuh piceun mun eleh tapi mobil ditarik deui. Sial tah tim sukses. Ya kapaksa lah aya gambaran. Masalah. Ya ceramah pan kiai. Dina 7na matang 10 ngaratus muludan ceramah dulur. Masyaallah deuk kumaha kurang kumaha deui. Jaca kula mah calon pamimpin teh memehna geus bager komongkeuna. Atuh deuleu majelis kula deuleu pasantren kula tah kula bisa ka dieu ka ditu tah eta nang pamerenyana. Geus lah dulur ulah ararese. Yeuh kula nyebarkeun almanakna ye ku ari. Cokot tadi mobil budak santri cokot tah sebar-sebarkeun almanakna tah disebar. Ieu kiai lain ngaji dan nyebarkeun almanak pan blon eta kiai. Teu karasa. Tungguan ku sia sakedeung deui santri barang. Eta tim sukses barizaan ngomongna maksudna amis jasa Masya Allah.
itu nu ngaku nabi nu ngaku rasul aramis ngomong ngaku nabi teh rada kantor kuno bodoh mah ngaku rasul teh kantor kuno bodoh mah kecuali nu nyao kos kumaha si wahyu lantaran kabeh ge sekedar pengakuan jelema ngaku rasul ngaku nabi kudu aya nu ngadorong kana pengakuana dibere mujizat jelema ngaku nabi aya ngaku wali atawa teu ngaku wali ge diwalikeun kudu aya nu ngadorong kana kawalianana karomah jelema dikiai-kiaikeun kiai Allah kudu aya nu memperkuat kakiaianana maunah ngaranna jelema kajen teuing di henteu-henteu ge dasar tukang sihirna bakal keluar sinar kasihiranana jelema mah gula hese-hese kajen kumaha ge teu kudu ngomong aing ikhlas teu kudu ngomong aing adil teu kudu ngomong diri aing teh ahli Allah teu kudu lantaran secara gaib irung urang ngambean secara gaib mata gaib urang neuleuh secara gaib sungut urang bakal ngomong ngabaceo teu kudu diomongkeun ikhlas mah asal jana ikhlas irung batin urang bakal ngambeun nu mantak sengitan awak teh abeh jelema dararaekeun ngadengekeun ilmu urang tapi ternyata awak urang teu seungit bau mantana cek Tuan Si Abdul Qadir naon dia nu ngabacinkeun ka awak sehingga aya ilmu teu daekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak urang ilmu tinggal ilmu mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau mungeun batur teh mantak lamun hayang seuit datang urang ka dukun di pandian make 7 rupa kembang sia mah lamun teu di pandian moal beres sebab Yuni tai sia mah geus gua aing ye di pandian make kembang 7 rupa kembang kakangkungan paci-paci eta 7 rupa da ieu batur mah nu Yuni kembang mah geus teu kudu di pandian lantaran sia mah Yuni tai di pandian ku aing geus dipok-prok da ieu balik sia seuit bakalna blon teh dukun lain kitu jengitan awak mah takaburna picenan ujubna teu picenan hubul jahna hubul malna picenan hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan cicing bae urang ka masjid ka imah ka majlis aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik ulah aya hayang dibere ulah hayang dialem seungit ke awak urang seungit ke masyarakat teh ulah ka mulai encan aya kiai anu emang kunaon engke heula asa can sampurna kiai anu mah seungit berarti teh neng geus der bae kiai anu cadet lah kiai kos kitu yo sebagai Golkar der bae geus nya mah kiai kos kitu teu beres asal kos kitu bau berarti tawa bau tawa keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei kurang baralik aing calanggeus yo bau berarti embung ngadengekeun nyana bau eta lamun seungit mah terus kiai terus dikenekan terus mundur terus keur cerita Tuan Si Abdul Qadir seungitan awak cara nyengitan awak bersihan batinna kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun ku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae os urang bogoh jasa ka bogoh urang batur nu jore nu jore Masya Allah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah cocok di alam bae kuyana lantaran sejati di jero hate hidungnya mancung banget deh Masya Allah Masya Allah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh Masya Allah eta gadonan dog sapotong padahal dog hihijian
di alam bae kurang Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hati orang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae kurang urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke ge seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air ada ikan aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kukumaha ge mararenta asal ikhlas ge ulah aya naon bersihan batin teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka ieu mah wah aya penyakit sial aya tim sukses datang ka ieu mah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing deuk belajar bersih deuk mere sabaras ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol tah kiai blow on eta mah ablaul blow on tah mah malah adu tawar ya karim sejasa ya artinya kieu kadorong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu matak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu matak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh teu bisa dipaksakeun kajen kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneuh eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajen kumaha ge nah iya kuno bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun mentek kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai kuari masyarakat utang hitung aing moal ngaji ka nyana lah kunaon ya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya raramean karak milu raramean mah tilok nya mah malaman nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun kiai hajumbu tatanggana ge moal ngaji ka nyana aing mah ngaji ka ditu bae kurang dah beres mah ngaji yang dibayar mah lulu aing bae kudu mah capek dititahan ku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu tadina teu kurang dibere tah ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara mah tah sebarkeun bere ka tetangga duit teh dibere salah tah kiaina blon tah kiaina moal beres kajen kumaha ge asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajen kumaha ge tatanggana ge moalekeun ngaji kajen kumaha ge sebab akur jeung nyana walau tara kunon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeuleun nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu mithla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema engke di akhiratna ketika anjeun leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh
ku hese-hesena roh teh embungeun keluar. Padahal tugas malaikat ngan bahasa malaikat teh sogol, tanipan sogol. Gara keluarkeun ku sia roh. Keluarkeun. Artinya serahkeun ka aing ulah dihese-hesekeun. Ku bisa bahasa kos kitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna. Sakumaha anu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam. Pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ente? Ana dari langit. Jangan main-main loh. Iya, saya betul dari langit. Lasar Nabi. Duduk. Iya, benernya nanti langit malaikat berarti. Mau makanan nyana. Roti, korma, susu, cai, disuguhan. Duduk, kita sama-sama makan. Itu kudu diomong koko mah, dites wae ku Nabi. Kayak Nabi Ayub langsung seribit. Silakan. Cicing bae nya. Enggak saya. Itu tuh kormanya. Ini korma mantap ini. Kayak Nabi Ayub nyokot, ada har korma gitu. Nya tetep bae cicing bae. Ganti cai, cai kopi. Set. Silakan kopinya, Pak. Saya enggak. Emang ente dari mana sih? Saya dari langit. Coba makan dulu. Oh enggak, saya kan malaikat. Saya enggak pernah tidur, enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah jima. Sanggeus dites bener, oh berarti bener ya malaikat ya. Sakian aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ngapan tamu teh calo. Jeger tamu teh sandu mabok ka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh anu sekarang itu mah cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih? Saya pencabut nyawa. Oh, Nabi Israel malaikat Israel betul. Masya Allah, enak ya malaikat sekalian ka dia. Naon jaka kula mah silaturahmi doang ka dia. Teh, aya teh si nyabut nyawa, tingkah nyabut nyawa ente. Waktu nyabut nyawa, jelema akur bae apa henteu? Atuh henteu, cekna teh beda-beda. Maksud beda-beda kumaha? Ai kanu soleh mah kieu rupana. Ai kanu maksiat mah kieu, ai ka munafik mah kieu, ai ka kafir mah kieu. Nah, coba. Coba hayang nyaho coba. Coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh. Itu menang dipraktekkeun. Kos itu mah tuh engke bae cek malaikat. Henteu mah hayang doang. Ih, sok pake lalagaan. Teu bisa pake lalagaan sama kos kitu mah cek balik malah silaturahmi doang. Henteu mumpung ka dieu. Mumpung ka dieu keukeuh jasa atuh kudu bebeja heula ka Gusti meunang apa henteu acak bebeja atuh di dinya nu bebeja henteu bebeja we kitu Nabi Ayub hayang nyaho gitu cara-cara rupa ketika nyabut nyawa nya bae sieun atuh henteu Ayub bebeja bae geus ka ditu tuh LDF bebeja malaikat ya Allah ya Rabbi aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu naon muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aiprak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna yang ningali diizinan teh ku Gusti. Cak Gusti Allah geus teu naon. Nah. Kumaha cek ningali diizinan cek. Coba kanu saroleh kos kumaha. Beureum.
Beureum Kangjeng Nabi Ayub beda barang bentak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa ya Allah cak Kangjeng Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf titah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir tuh eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf nyahoon nya mah kulantaran terus dijejeleh ku sanagara panggil awewe ngabaris ya di dinya bere peso jeung apel begitu keur kieu-kieu Yusuf ta'al begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyawa sia bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ieu mah lain manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna tuh awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang neuleuh urang lu njajejeleh jajore jasa sial sugat nu mantak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibacana sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa pung datang urang geus 7 peuting teh ka Imam Sarwiti Waalaikumsalam molotot bae nya nah sia kena ngomongnya nama hadza basyara woi ieu mah lain manusia nah mantap ya in huwa illa jinnun sial orang lain mantap orang aing pajar jin teu kataekan tah mah oh jadi jurig buai ge ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon moal bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apa teh terus bae pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing teh mantek dina ilmu sulam ketika urang deuk nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh araraya mantek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintang geus diitung atuh hese-hese amat nah ketika urang deuk melet geh diitung sok Sarwiti lahir poe Minggu pedang apa batik jam sabaraha jam 12 oh mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hijikan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu menjadi anak cara kada pasawahala wah teu beres ieu
jatuh ayak itu udah jing ilmu hikmat gitu kekuah sih. Nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia. Abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah. Hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 6 wirid maghrib batur salat siang wirid atuh ilmu dukun jieunan atuh saya ilmu dukun mah kos gitu. Tirin ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imah Sarwiti. Di mana Sarwitina? Tenden 7 batu di dinya. Make 7 batu. Wiridkeun bismillahirrahmanirrahim. Hadiah heula. Beres hadiah we. Ma hadza basyarain wa illa malakun karim man hadza basyarain wa man hadza illa masyarain. Beres. Timpukeun. Tiu bala. Timpukan keimanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarti dem asal ada ratang sia ka aing gak jadi wali moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Sulawaka kelanan wirid deui isukna batu kadua timpukeun deui teh karah imahna deng mulai kader saya di mana engkau berada tilu wari mahadza basyarain wa malakun karim mahadza basyarain wa malakun karim tempo gede mulai geus teu dahar kengen cak mana sia lain gara dahar sareubeuh mah pangona ti kamari sia teu dahar teu yang dahar mah can kanyawan karak tilu peuting kan 4 mahadza basyarain wa malakun mahadza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap tek Aisyah tadi yang kemana ngomong Zaid emang kadenge gitu kumaha kadenge asana kasep jasanya yo nyana di mana sih di mana ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun kuari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak mana tadi gerokeun teh SMS usia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus ngagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah siap mau beres ya kajian ke aing datangnya moal kajian ku komagi aing mah eta mah nyaritakeun ahli hikmat kos kitu teh pagaweana jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu. Wah, di wirid ujian anak, masya Allah, jualan naon ge laku bae. Eta kudu tepat heula. Tah eta bae tuh cenah kiai mah moal beres sarua. Set, dikira meren moal, sebab can kadeuleun niat benerna. Doraka lamun geus diat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha eta lah ilmu perdukunan
Mantak nu calon lurah mah bego. Bego, datanglah ka dukun ya. Menang bendera naon sia? Biru. Peron dia makan minggu. Biru minggu. Wow, berarti sia kudu kaluar ti imahna jam 4. Teu meunang jalan hareup, kudu jalan dapur. Makanya di dapurna aya sumur di dinya. Lain menang ngubrus ya ka sumur. Beres gas kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae hayo asal kaluar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah gelanan tah lamun keur ada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang berem ilmu dukun mah kos kitu aja supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol. Eleh na dukun kos kitu ieu ari lamun anu kanu maksiat perem begitu perem bedak wah molotot kangge Nabi Ayub lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh kanjing Nabi Ayub teu kuat langsung keleng dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang ku kulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuna geus poharanas angker kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir hareup bedak barang bentak kanjeng Nabi Ayub langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut ya aduh jadi geus paeh teh heula ya geus tah beudang 10 menit kulisa kulisi udang kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui lantaran pohon malaikat maut can robah. Aduh, tadi malaikat ngalalaga jelema mah. Cek bakalopan ngegeledak deui. Oh aing can robah. Aduh. Geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun. Ayub, pulang. Geura bentak. Moal waktu geus robah tancan. Geus omah geus. Bener geus enggak pinsan deui asa da cek garet. Geus emang geus. Bentar. Oh bener asli deui. Beuh, cek kageng Nabi Ayub rupa nu eta mah parah amat. Widih, kemasianna ge luar biasa. Hiji kulitna hideung sakumaha seng. Kastrol hideung. Nomor kedua keluar kisah bulu-bulu nanah. Nomor katilu buukna ganti kuari jadi kawat. Ngerumbai ke handap. Tina mata kala luar getih. Pika sieun pika ijideun. Numantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut. Lompatan. Jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa idz zalimuna ketika nu zarorim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna ka awak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masya Allah pohara jasa
kitulah tingkah malakul maut. Mentek kayak jelema nyandung nu kolot jeung nu ngorah. Pas giliran ka nu kolot bapana datang giling. Anakna lompat bae ka mana? Mama. Diharap malakal maut. Siapa yang malakal maut? Cak Kiai je. Tuh malakal maut tuh. Orang di deuleu. Bapak sia tah mah. Sugan teh malakal maut jah hideung jeung teh. Orang bapana hideung. Iku anakna pajar malakal maut. Ya hiji hideung, kaduana marah bae di imah. Katilu terat mare duit kos malakal maut kos gitu. Cak mana mah bapak sia teh mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut. Sial jasa. Tah kos gitulah, tapi ai ka anu sok ngaji, ka jelema nu soleh, kasep. Sering jasa tah sering. Kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep. Panggih Mas. Mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ade. Sing ade tanya si Mas dari mana ini Mas? Saya nungguin Bapak dari tadi. Mau ngapain? Ya mau nyambut Bapak. Yang bener nih. Bener, tapi bisa tuker sama Mbak. Wah, siapa lain malakal maut meureun ini mah orang Blitar meureun ini mah. Tanya si ade tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan, rupa-rupa nu dararatang deuleuan, rupa-rupa engke. Tah ieulah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah. Geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah. Ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah. Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah. Geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang, pancegkeun hate urang. Geus ulah make la ilaha illallah. Geus napas rada hangkeut mah langsung Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah. Ketika orang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol we teu betah. Mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat mah keluar sia, keluar. Kecuali deuk nalkinan, mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah lobaan recok. Engke nya nurutan la ilaha illallah. Geus asal geus bisa ulah ditampa ulah dipaganding geus bisa geus. Geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tak talkinan deh Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapa urang uwa urang mang urang kebenaran urang hadir sakaratil mat kos kitu nalkinan tah Allah Allah kayaknya nurutan Allah 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 lakinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut lakinu mautakum bila ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh wai bakal disiksa sia dibales ya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun
Masya Allah. Eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu. Kamu munafikin yang pasikin. Sarua nu maksiat ge. Di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok, zina, judi, korupsi. Nah, ieu bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun. Nu kamari keur hirup sia migawe mabok, kamari magawe zina, judi dan lain sebagainya. Al-yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun. Pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia. Bungkus pandian, bungkus salaten. Mun kafir mah langsung pasek atawa ki tumbak siap. Geus bungkus pandian, bungkus salaten. Datang ke jero kubur geus kapanggih. Amal-amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah, dihijikeun. Amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun. Karake baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya. Kapanggih jeung amal urang. Al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapanggih. Masya Allah, mantaklah sesa hirup urang kuaring maning digunakan pakai ibadah dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh. Contoh bapak urang mah urang geus areueuh, bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang. Berarti kan pasti jasa di mana datang ke urang waktu urang ku ari bakal. Ai kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah, boga harta geus disalurkeun, boga ilmu geus disalurkeun, jaba eta ku urang dipigawe. Sagala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah, tinggal nyanggakeun sadaya-daya. Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun. Abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana. Tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mantep. Lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun, nah ieu siksaeun Allah. Siksaeun Allah. Jelema sia ulah sok kamalinaan, segala mabok, segala zina, kos moal paeh bae. Cek jana. Aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah Maha Gopur. Soekeun habek. Sungutna ka dieu sia, soekeun ku aing berewek sia. Sangeunahna bae sia. Berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah. Gusti abdi salat, abdi puasa, abdi zakat, abdi haji. Abdi sok ngaji. Tah ieu parentah Gusti gan abdi bisana sakieu tah abdi berharap kana Gopur Gusti, abdi berharap kana rahmat Gusti, sakieu bisana eta mah meujeuhna. Tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urang nya mah. Atuh dihampura-hampura bae caknya. Soekeun mah kos kitu. Gantung mah kos kitu. Tah sarua bae jeung poe Sabtu nyana cicing we di ikan. Deka pada sia sugan bae aing menang gaji. Digawe tante atuh henteu tolol budak. Gawe tante yang gaji. Tolol itu. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sing bisa dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa, diberi daek ibadah, diberi daek dumadeheus ka Gusti Allah, bisa ngabersihan batin urang sehingga urang mantap ibadah ka Gusti Allah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah